jahat gila. adalah manusia baik ngalir pangalengeri ari hartina tulung lain ku papak tapi papak manusia gunaan karena hidup pada tempat ini sagala rumah tangga nu kasep ati dan jadi sakuni salah tidak bila susilawati mudah-mudahan dina teu aya jadi aya kawang rumah tangga anu mawadah warohmah dilurkeun ku sakinah sumirat garis maglara.
Kades. Insya Allah Bapak Kades rek nyawer. Oke, kalau nyatanya Ibu kenalkan Mince Bu. Nyaho tuh menang antel alah hayo apa aja dicium. Makan baik aku udah kemarin kalau nonton naon. Aduh. Siang. Kayak kamu besan di Kades. Biasa biasa tas disertik. Kesehatan disangkanan. Ibu harus berdoa. Pilih deh kalau laki manjang bisa pasti ya. Udah batur mah karoring jalan teh tuh mas saya. Alhamdulillah caling satu dua tiga aduh ampun. Awas ya. Lepas jadi awewe kalau mau nanti pergi teh yang lagi nya dua kecet emang. Aku tuh yang Yang nyaho. yang nyaho tuh. Kanyut. Mana kanyut saya cokana. Saya lemes banyak. Banyak nyebut kanyut kudu nyebut apa aja. Ya. Sok sedih. Hidup kebakeun. Uluh rada ieu teh. Kamari teh cicing karepun imah. Aya naon itu? Ai terjun teh lindung aja kayak budak mabok limaan. Aduh. Ai kulimaan ya. Dibawa ke kamar. Kundi ayo. Ketulungan. Ai kan kesakitan anak sehat. Semasa aku bayi sering diberi narasi makanan burger. Diberi nama itu imunisasi. Gitunya.
good, jump very good. Turun terus ke sana setelah itu mana? Ini turun. Terus turun. Siapa nyari? Ada. Betul oke nyaho budak mungkin layanan. Ya ampun bisa sampai ini bermain kayak itu nyawer kalau jalan ke bawah Tuhan. Sudah deh. Ampun kita duduk. Kita susu di mana? Ini siapa namanya ampun. Ya, karunya tuh kayak apa? Joget, nggak goyang, ini nyawer tuh ini tulungan gini ya.
Ambuan. Nah, pakai kita. Pakai kita. Pakai kita. Mga ibu ramen ni payun. Halus, gambar halus.
tadi persembahan mengabarkan transmisi acara selanjutnya mau bikin acara kebiasaan seret pertama dan dia selaku ngatur laku nata acara tapi wabil khusus kapangersa keluarga Bapak Salju sakeluarga kali ibu lauh reng-rengan para tatsalagarana terapi para panitiana pini sepuh sadaya pingkalih pun besan oge sami ya satiri tumpi alhamdulillah tumpi alhamdulillah masa banget Bapak kali besadaya ulah nyangkolong teh kana waktos acarana bilih kabujeng manten ku acara akad nikah urang simpelkeun bae mangrupikeun seren tampi anu sakumaha tadi hiji dugi ka urang tataan acara nu kaopat nya tadi taros langsung we supaya ngadeg teh sakali ewang di pangersapun pesan sakali di pribumi sakali tah asma tentu maros mah teh kuwa langsung pengatur acara bade naros deng gedang waleh hantong disebut salindung sinang siloka mangga ka kasepuhan di sumur kananga Pagaden gira waksa balakakeun naon maksud sareng tujuan sok sanaos apal yen uninga ka dieu teh berserahan oke mangga ulah ting waktu sudah sareng tua dihaturan ka kersana di pulpesan di payun dugikeun naon permaksadanana nu alhamdulillah ku Bapak Haji Yanto manawi aya mangga ka payun kitu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di keluarga Sumur Kananga Pagaden Barat Bapak Warnadi kalih ibu dina danget ieu ngahaja sumping enjing-enjing kasukahurip gaya sanes maksad nama nyaeta bade nyanggakeun Cepdani supados enggal ditikahkeun supados enggal dikawinkeun ulah diengke-engke deui nyanggakeun Cepdani sakieu buktosna pun anak mudah-mudahan sing tiasa ditampi mudah-mudahan sakieu oge mudah-mudahan sing janten kasayan barokah kanggo keluarga boh keluarga di dieu atanapi keluarga di Simkuring panginten di Sumur Kananga. Jadi sekali deui nanda dihapunten nu saageng-ageungna boh pilih kasumpingan di Simkuring keluarga di Sumur Kananga pilih ngarepotkeun ngabotkeun ka sahibul hajat kabesan di Simkuring nyuhunkeun dihapunten saageng-ageungna mudah-mudahan janten tawis silaturahmi di antawis urang sadayana mudah-mudahan aya kasayang kanggo urang sadayana aku lu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah eces perjelasan sulit tangga markanyina pangresa sesepuh di rombongan Pagaden baris nampi mah mohon ya kasepuhan di keluarga pangresa Bapak Saiful Hajat ku Bapak RW ku anjeun mangga haturan pangresa Bapak RW di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arab Mister Kesemek mudah-mudahan wajah teu dibarengan ku amak mudah-mudahannya alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di payun Simkuring ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan kasumpingan anak bapak-bapak ibu-ibu khususna tamu undangan atau calon besan anu ti Pagaden. Alhamdulillah parantos dongkap ka dieu kalayan salamet diparengkeun tiasa patepung lawung Pak Amprok Yonghok patepang rarai patarema panangan sareng parawargi sadayana
atau kantenan simkuring sawang sulna nyuhunkeun dihapunten boh bilihna dina ieu penampian tamu teh aya paripaos saur sepuh teh mah kirang tata titi biduga prayoga dina ireng talingeunna tolongong dina nampina tempat salikna kirang merenah hapunten anu kasuhun dakung sakieu buktosna. Nah bapak-bapak ibu-ibu para sadayana dina kesempatan ieu simkuring anu sakumaha tadi disaurkeun ku sesepuh alhamdulillah simkuring ngaraos dingah armawata suta dingah kagiri-giri saur di dalam tema pungupingkeun dauhan sesepuh tadi anu neme pisan dikedalkeun secara pribadi simkuring mah ditampingnya nanging di lalasan ieu simkuring selaku sepuhna moal gasik tampi gancang nyarima 100%. Naon margina tadi teh ari jalmi mah sifat robi. Henteu salawasna cicing dina hiji martabat sok kageunaan kawah ningsir kapungkur atanapi kamari-kamari seneng gilanya hebatkeun kersa buating ena marobi saha terang. Tah ieu supados langkung jelas supados dah bawang dah kapas kasakseni kurang sadayana anu sami hadir dina kesempatan ieu simkuring nyuhunkeun sarantos heula bade nalek heula ieu pun anak anu masih kene aya di lobet cobi neng ya tasok Pak kurang mohon calukan heula upami parantos nah tadi cek Bapak RW karek ditaruh sinengna tah sabda acan aku Bapak RW naruh sineng warek naruh selaka parantos siap cu ya alhamdulillah siap deh nah kade deh siap teh aya Pak Ustad terdiri dari singkatan S, I, dan P tadi cek Pak Ustad S nanti cenah cing sabar soleh rek rumah tangga Ina iman kudu kuat Ana amanah jadinya mangga urang panggil si Neng Aina nuhun sok Neng mangga ka dieu bageun sok Neng Ila mana Neng Ila ka dieu mana pager ayeuna macana ka dieu sok keluarga Bu Neng nah langsung Bapak naik pada suping sok tadi jalan Bapak lewetan jalan alhamdulillah perantos hadir DJ-nya mohon putra simkuring ya gelisnya Bu gelis alhamdulillah langsung wae taros ku teh alhamdulillah kieu nya Neng babarek naros geuning para tetamu teh sumpingna tepina ti pagadean teh saurna teh jajab adani tadi larasan ieu adik kanggo bapak masalah pesepuhna daya kumergeg hate kumana nyaramnya bingah we do aya nanging di larasan ieu dah hidup nu bade ngalaksanakeunana rumah tangga nah kinten-kinten ieu pamudut sia teh nah bade ditampi atanapi kumaha ditampi kakek volumena rada tarikannya mohon supados kauninga supados langkung jelas ku para warga sadayana anu sami hadir di dieu nah kinten-kinten ieu teh sia teh nah bade ditampi atuh atanapi moal ditampi alhamdulillahirabbil alamin para warga sadayana nya mohon ditampi salat teh alhamdulillah mohon tah upami ditampi kek supados kenanya sok ada mana jangan margi di dieu teh jalmi teh seueur anu mana si adani teh margi seueur jalmi teh di dieu teh nah iya atanapi atuh nu yang kerek anu warung mana oh iya sauna teh wah mohon alhamdulillah sok tanepkeun ka dieu nya sakedik tah gitu sok kali dia alhamdulillah hatur nuhun tuh ieu kasih Nengnya alhamdulillah ieu rencana sia
anu permaksadanana tebih-tebih ti pagadean dongkap gede teh wa ditampi isona teh mohon alhamdulillah nanging sok sanaos kitu tetep aya janten sepuh mah teu boleh melang hariwang kapaksa sim kuring hoyong naros heula ieu kadua calon mempelai nah kinten kiteunan moal kaduhung miharep sia moal sona teh ieu naros dikasih moal kaduhung di akhir miharep si Neng insyaallah moal alhamdulillah moal babarian ambak insyaallah alhamdulillah moal amakan moal amakan cenah amakan mah amarnya ngan moal babarian ambak sauna teh kitu mah alhamdulillah atur nuhun atuh aya kitu mah si Bapak sambung doa ya mudah-mudahan hidup dina ngabangun rumah tangga bikin jaganya kepayuna mudah-mudahan cing marulus rahayu berkah kalawan sarapan aya paripaus sepuh teh mah katanya jadi salawi kadarat jadi salurga sareudeg saigel sabobot sapihanean birahina sing jadi pamatri asmara sing jadi panjaga jadi benteng nutuhaga keur ngabangun rumah tangga anu sakinah mawadah tur warahmah. Oke mudah-mudahan dina ngagaduhan keturunan sing ngagaduhan keturunan anu soleh atau nabi soleha tumut kaiguna taat kanu janten ramana berguna kanggo bangsa negara katut agamana amin ya Allah ya rabbal alamin rupina tising kuring cikapen sakitu kirang langgungna tising kuring nyuhun gede hapunten mobilina dina carisan sing kuring di awal dugi ke akhir paripaos aya bobok saparon sareng sabakan kirang nyusun daun kita seureun geunana kirang malapah gedang wa kirang raos ka kupingna ku emutan Bapak Ibu sedaya hapunten anu kasuhun billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon kadir itu Bapak Besan mangga hadir sakedap ayo Pak naik apa saya mau kebet sok pasikeun Pak tinggali kamera Pak iya mana nu sanesna di estafet wae iya sesalaman Bapak sesalaman alhamdulillah mangga calik kita calik rasa kita ayo Neng mangga Neng dicanakan dia